Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsakullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatu iman anu sami-sami miharep sanar magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Luyu tur pantas kanggo urang sadaya manjatkeun puji miwah syukur karobon gopur Allah Azza wa Jalla. Mantena anu teu kendat-kendat ka urasana bapen mang pirang-pirang kanikmatan terutami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sareng afiatna. Anu alhamdulillah ku urang sadayana eta mang pirang-pirang nikmat nu dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana. Ku urang sadayana dianggo pikeun salah sawes baktos kamantenna nyaeta urang sadayana sejak nyukruk ilmu kanggo mudah-mudahan nalika engke urang sadayana mulang ka Allah Subhanahu wa taala digampikeun lebet ka surga. Sakumaha janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sing saha jalma nempuh jalan pikeun neangan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala baris ngagampilkeun anjeunna lebet ka surga. Patarosanana Bapak Ikhwatu Rahmatullah miwa Ibu sadayana hoyong lebet ka surga tangtos we atunya. Hoyong ka surga sadayana oge. Syaratna kumaha tadi teh? Tangtosna kedah sering nuntut ilmu. Namun kamari sim keuning nguningakeun dina nuntut ilmu oge kade nya. Kurang sanak diparhatoskeun ka hiji kedah tepat niatna sareng tepat kaifiatna. Maksudna tepat niatna teh kumaha? Hartosna kedah titik panginditan urang sadayana bade ngaji kaya patempatan teh bade naon Pak Bu? Nya. Boting niatna teh rek neangan naon pincuk gitu kan nya. Rek neangan naon gitu kan nya. Luruskeun titik panginditan urang sadaya. Hadirin wa rahimakumullah. Alasan sim kuring teh ieu teh name kutrat-kotret hilap deui gitu dia. Kitu nya. Narosan teh aya jadwal di ieu masjid gitu kan. Pas name muka kalasan name Ustaz Deni naroskeun, terus cenah ana bilih aya jadwal, muka jadwal. Urang di tengah bejaan di cetek kitu nya teh. Kalasan name pas pisan muka jadwal nu Ustaz Deni Herman naroskeun anjeunna, abi jadwal di mana cenah bilih aya jadwal. Pas dibuka teh giliran sim kuring gitu kan tadi teh. Ibu bapak sadayana dupina urang sadayana urang nanteh bahas siji hadits anu diriwayatkeun ki Imam Al-Bukhari katampi ti sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Saur sahabat Hudzaifah ibnul Yaman anjeunna sasauran kieu. Kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Kana kabuktosan annasu jalmi-jalmi anu sanesma
yas'aluna aranjeuna naroskeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh anil khairi ngeunaan masalah kasayan. Dupi ibu-ibu nu ditaroskeun teh Bu biasana kasusah, kabingung atawa ka bunga biasana nu dicurhatkeun teh susah gitu nya. Kabunga mah boga duit mah jempe we da dipenta ku batur kitu nya. Tasaur sahabat Hudzaifah ibnul Yaman janten anu sanes mah sahabat-sahabat anu sanes mah naroskeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh anil khairi naroskeun teh masalah kasayan we ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu sedengkeun abdi mah kuntu teh tina kana bunya. Nah, Pak janten kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti tuh kunti teh naha teh Bu naon kunti teh Pak hatna kunti teh hatosna teh kaayaan anjeun saurang istri gitu mata kunti mah ka awewe identikna gitu nya bahasa Arab eta kadenya tina kana lamun kuntu mah kaayaan abdi gitu nya teh wa kuntu as'aluhu sedangkan abdi mah naros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh ngeunaan naon cenah anis syarri ngeunaan kajahatan naon margina makhofata ayudrikani sok inggis jeung bisi eta rikani tumiba ka abdi mangga nah janten para sahabat anu sanes mah tumaros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh ngeunaan kasayan naroskeun kumaha jalan ka surga kumaha ieu abdi mah sanes naroskeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh anis syari ngeunaan kajahatan ngeunaan kagorengan naon margina sok sieun eta kajahatan teh tumiba ka abdi ya lajeng saur sahabat Hudzaifah anjeunna faqultu abdi tumaros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah duh pangandika Rasul inna kunna fi jahiliyatin wasyarin inna saestuna abdi sadaya kunna tuh nya tina kana keneh nya kuntu kunna nya Bu Pak gitu kan bahasa Arab marada hese nya tuh kana jadi kan kunna gitu kan kunna teh ya Rasulullah duh pangandika Rasul inna saestuna kunna kan abdi sadaya fi jahiliyatin wasyarin abdi teh kapungkur nuju aya di zaman jahiliyah mangga patarosana Bapak Ibu sadaya disebut zaman jahiliyah teh zaman kumaha nya bodoh kunaona bodoh teh ninganda nya neangan hartana aranjeuna baleunghar berarti pinter nya nah teh bisa maca teh bisa nulis sanes bodoh dina naon atuh nya bodoh dina naon atuh bodoh dina nampi hidayah pituduh ti Allah Subhanahu wa taala anu dicana ku para rasulna nya tah sahabat Hudzaifah kitu inna kunna fi jahiliyat rasul abdi kapungkur nuju di zaman jahiliyah Pajaan Allah bihadal khair nya Allah nyumpingkeun ieu kasayan mangga katosna ku sumpingna aja nu cenah kusaha ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bodoh dina naonna Bapak Ibu sana kapungkur teh nya mangga kahiji bodoh dina masalah akidah disebutkeun jahiliyatun fil aqidah kebodohan dalam akidah wal ibadah dina ibadah. Ari urang-urang Arab jahiliyah nyembahna kana naon Bapak Ibu sadayana? Nyepana ka saha? Tuh, pan kitu. Punten nya. Ari berhala dijieuna ku saha? Ku manehna. Ayeuna manehna nyieun batu nya ngabongkar batu eta batu dijieun naon? Dijieun patung terus geus jadi patung di kumaha? Disembah bisa ngadengen teu bisa ngomong teu bisa lompat lamun di jeroan teu lamun di petantur bisa nulungan moal
Kali-kali pentatulung ku eta jam disembah bodoh kita teu pami kitu Pak Bu. Nya, aya pentennya. Jadi lamun seuk teh mah eta patung dijieun ku manehna, barang anu teu bisa ngadenge, barang anu teu bisa lompat, barang anu teu bisa nulungan manehna, kari-kari di pentatulung ku manehna disembah ku maranehana, tangtos ieu aqidatun, nya akidahna ruksak. Magi naon? Maranehana anu disembahna teh sanes Allah, tapi saha? Tuh, pannya patung jeung arca. Pami telepat madugikeun ka 360 di sabudeureun 1600 nya tah mangga di sabudeureun naon tah? Ka'bah teh patung jeung berhala teh disembah ku maranehanana. Mangga sok emutan ku Bapak Ibu sadayana nya. Cobi kira sok ya. Contoh kieu lah upami seuk teh mah kan. Urang kagungan murang kalih urang teh ayeuna diurus ku urang, disakolakeun ku urang ya. Dititah hiji mangsa mah, tapi budak urang teh teu daek ngagugu ka urang. Kinten-kinten Bapak Ibu amak moal. Nah, bet amak Pak Bu. Ngagugu. Tanya kitu deui Allah nya, mangga. Pan eta urang jahiliyah teh ku Allah dirizkian, ku Allah diciptakeun, ku Allah dipiwarang kumaha? Dipiwarang ku Allah teh ibadah ka Allah muku tapi kari-kari ka nyembah ka saha? Tuh, bodoh nu kitu teh. Cik atuh mikir jang, gunakeun otak maneh teh, mun ceuk urang mah ka budak urang teh, maneh teh sia nya. Unggal poe dibedahar ku aing, basa kitu nya. Dititah sakali wae gen pika kumaha? Mung diteke mun kitu nya teh. Nah, inilah jahiliyatun fil aqidah, kebodohan dalam masalah akidah nya. Terus tanu kaji, nu kadua ya. Kebodohan dina naon deui? Cobi ku Bapak Ibu sadayana perhatoskeun dina Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-154 nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Mangga tuh. Nah, ini yang kedua disebut dengan donal jahiliyah. Naon donal teh Pak Bu? Naon donal teh? Nyangka, azunnu abdi nyangka nya. Dan donal jahil naon? Donal jahiliyah mah nyata sangkaan jahiliyah mangga. Sok Allah kumaha ya. Wa ta'ifatun tuh jeung sagolongan ti antara aranjeun qad ahammatuhum tuh teman geus ahammat teh bimbang gelisah mangga nya anfusahum diri-diri maranehanana yazunnuna mereka menyangka bilai kepada Allah ghairal haqqi sangkaan yang tidak benar donnal jahiliyah sangkaan jahiliyah kumaha sangkaan jahiliyah teh Bu? Mangga. Kumaha sangkaan jahiliyah teh Bapak Ibu sadayana? Punten kieu saotos kieu nya. Ayat ieu teh lungsur upami telepat mah dina waktu perang Uhud. Patarosana Bapak Ibu sadayana, dupi nalika perang Uhud, dina perang Uhud umat Islam kengeng eleh. Lamun teu eleh berarti menang, lamun teu menang eleh kitu we meureunnya. Sieun ngajawab cenah kitu lah cenah. Mimitina mah pimenangeun dina perang Uhud teh geus menang lamun sebenarnya mah kitu nya teh mah pimenangeun mangga ya. Ya, ku sabab ayeuna ningali tuh nya cek Rasul anjeun ieu bagian peman di luhur cicing. Bagian di dieu ditempatkeun ku Rasul teh nya. Tuh ayeuna kan kapungkur pan saha teh sahabat saha anu ahli perang teh. Khalid bin Walid nya. Nalika harita mau terlibat Islam kan Khalid bin Walid teh gitu kan. Eleh harita mah gitu kan. Tah kalabur we ku sabab ningali naon? Gonimah teh antukna kumaha? Nu ti luhur pasukan naon? Pemanah turun mangga. Khalid bin Walid naik ka mana jeung pasukanana? Harita keur orang kafir keneh nya. Naik ka luhur diserang ti luhur antukna kumaha umat Islam teh? Eleh tidinya mangga. Kinten-kinten Bapak Ibu sadayana, lamun seuk teh mah ayeuna kan pimenangeun terus eleh. Bakal tibra sare moal. Punten. Nya. Cim kuring sareng Mang Pepen kapungkur nuju ngir ke 17 Agustusan nya. Kenapa Mang Pepen teh nya eta? 14 gitu nya.
Set katilu geus pimeunangeun gitu ieu malah hiji deui marebutkeun nilai sabriji hiji ieu mah mangga geus pimeunangeun nya lawanna samanggude nu pameu telepat banyak saha gitu kan kari-kari kita urang geus pimeunang geus 14 batur ti 12 nyusul di 14 sarua mangga tidinya nepikeun ka eleh nya mangpen kumaha bisa saren teu Kang oleh kalaman gitunya kenepak mah dengannya eleh aduh gitu nepikeun ka mangga tibra saren teu henteu pan lamun seuk teh mah tadi dikitukeun dina nepak teh meureun beus bakal pimeunangan hanya kal ieu mah kudu cemes kali kumaha celek ngahit mun pepen gitu kan isim kuring nepikeun ka deung hate teh aduh teh bisa sare sapeuting eta mikiran naon mangga tuh kan pimeunangeun tadi nama mangga nya sim kuring dugi kasering nepak nya teh sareng wa upun wa nur lawan urang mana Ciparai eta mah geus pimeunangan eleh mangga nepikeun ka wa kumaha nya wa he serek sare tah begitu pula dalam kondisi seperti ini mangga umat Islam anu tadina pinaoneun pimeunangan kari-kari eleh kira-kira bakal tiba sare moal nya teu mata Allah kumaha wa ta'ifatun tuh tisa golongan mangga bagi naon harita pan aya orang anu fasik munafik gitu kan ya mangga mangga tah kerja mah anu fasik jeung munafik mah aranjeunna yadzunnuna billahi mereka menyangka kepada Allah tuh Goerol haki sangkaan yang tidak benar donnal jahiliyah sangkaan anu awon ka Allah teh sangkaan jahiliyah piraku Allah mepikeun kateng melaan umat Islam dina perang eleh lamun seuk teh Muhammad bener utusan Allah piraku dina perang eleh teh dibantuan ku saha ku Allah osok kitu tarabu nah mangga Gusti nah ari ka abdi umat Islam kieu-kieu wae berarti nyangka anu awon teh ka Allah teh nya osok tarabu kitu nyangka ka Allah nu awon Pak Gusti nah ari abdinya anu rajin salat nah teh poe ngalamar teh asup wae batur tukang naon ningan kitu nah itulah yang disebut dengan dzannal jahiliyah nyangka ka Allah anu awan kantos kitu henteu Pak Bu nya kantos henteu nyangka ka Allah teh Gusti nah atuh nasib abdi teh kieu-kieu teuing ieu teh tah jadi nyangka ka Allah anu awan pada Allah mah geus mere ka urang sadayana nya bohongan sia teu taat ka Allah jeung ka Rasulna cek Rasul teh cicing di luhur kalkah pindah turun nya mangga tanu kadua jadi yang disebut dengan sangkaan yang tidak benar kepada Allah urang osok itu nyangka ka Allah awonnya mangga ya kantos henteu Bu Pak nyangka ka Allah awon asoknya urang ngeningannya Gusti nah nasi teu meuni kieu-kieu teuing aya we komo keur hujan kieu mah nya teu keur usum naon halodo kieu mah hese cai kumaha ningan ka Allah teh nya nah Gusti dapan abdi teh lemur abdi teh ieu deukeut naon deukeut Ciherang naha pika caian kunaon ieu buah-buah kalapir meureun cenah gitu sih nya nah ari urang Cibiuk anu biasana kasaatan ayeuna caina alhamdulillah ayaan we terus gitu kan ari urang dieu mangga hese cai kunaon nah Gusti nah kunaon cenah gitu kan padahal kan Allah mah nya gumantung sangkaan sahana hambana mangga tuh upami urang nyangka ka Allah anu awon nya Allah ge bakal balik nyawa ka urangnya mangga punten Bapak Saudara nya sakedik urang bahas masalah cai nya ieu punten nya ieu kan lah nah Ibu sadayana teh kantong ka dewe tah mah tamatkeun heula we kenendang masalah cai seueurnya jadi cai nu kurang dieu teh katnya seueur sumberna nya enggak ya ngabacain tong Bu Pak bahasa cai tong cai heula atuh bisa yang temekeun ke lah tamatkeun jahiliyah mah nya cai heula cenah ieu nya ieu namun gotat-gotet ya geus sim goreng teh lah Ibu Bapak sadayana tapi nya Allah nimbalan kieu apa ra'aitum tuh al-ma'al ladzi tashrabun pernahkah ibu dan bapak memperhatikan air yang kalian minum kantos teu Pak ibu memperhatikan cai ku ibu ku bapak di leueut kantos henteu di emutan teu ku urang sadayana di tengetan teu ku urang sadayana
Kalau ka aral jeung aral we cai teh hese-hese teuing wae ngal poe teh kitu jeung kitu. Aya ku ayana koneng cai teh di kitunya. Hantem we ka Allah teh nyakan goreng we terus di kitunya itu mangga. Sok ade, sok Allah. Narusin ka urang sayana. Apa ra'aitumul ma'alladzi tashrabun? Pernahkah kalian memperhatikan akan air yang kalian minum? Pernah ibu mengatuskeun teu? Cai teh itu mana asalna? Kumaha prosesna? Mangga. Tuh Bapak sadayana. Kapan cai anu dileueut ku urang teh sumberna sabeureji Pak, Bu? Kahiji kan tina cai hujan nya. Nu kadua tina naon Bu nu dileueut ku urang teh, Pak? Yang naon? Keun urang bahas hiji ayeuna nya ye. Ibu sadayana. Tanu kahiji ternyata ningan kumargi ayeuna usum halodo sese cai nya. Mangga urang emutan ku urang sadayana perkara masalah cai nya. Dina Al-Qur'an Allah panyebatkeun keteh yasmaun, yaqilun, ya, tatafakkarun kitu-kitu. Ngeunaan masalah cai mangga. Nu kahiji. Ternyata cai anu ku urang dieueuh teh ieu asalna nu kahiji mah tina cai hujan, ya. Allah nimbalan kieu. Tapi perhatikan kieu ku Bapak ku Ibu dina surat An-Nahl ayat 10 nya. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Anjeunna Allah anu patos ngalungsurkeun ti langit cai lakum pikeun aranjeun. Minhu ti sabahagian eta cai teh syarabun. Naon syarabun teh? Aya anu keur diinum. Wa minhu syajarun. Sabahagianna keur naon? Keur pepelakan tuh. Nya Allah mah kitu nya. Tuh. Sabahagian teh dibiakeun ku sorangan nya tuh. Sabagian keur saha? Keur manusia cenah diinum ku manusia, sabagian keur naon deui? Nya. Inuman sesatuan mangga nya. Geus tatang kala. Wa fihi tusimun jeung dina eta cai oge tusimun aranjeun bisa naon cenah tusimun teh? Nya. Ngangon, ngingu naon? Nya. Sesatuan mangga. Tuh. Ana surat An-Nahl ayat 65 nanggrasa Allah kieu. Wallahu anzala minas sama'i ma'an. Jarang Allah anu patos ngalungsurkeun ti langit cai fa ahya bihil ardo lajeng Allah ngahirupkeun ku eta cai teh naon cenah? Al ardo bumi ba'da mautiha saparantos keringna mangga. Nya. Tuh, mana usum halodo kumaha gararing nya. Tah ku Allah turun hujan kumaha? Dihirupkeun. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yasmaun. Saestuna dina hal eta teh teman aya tanda pikeun kaum anu daek ngadarenge. Nu katilu perhatoskeun deui. Wa arsalna riyaha lawaqiha. Sareng Allah patos ngutus ariyaha angin. Kangonon angin teh Pak Bu? Lawaqiha. Nah lawaqiha teh. Tuh tujuan angin teh kenaon? Lawaqiha teh keur ngawinkeun. Mangga. Sok ku Ibu ku Bapak parhatoskeun, ari pare dikawinkeunna ku saha? Lamun teh mah Ibu jeung Bapak ngawinkeun pare berarti kumaha? Ku angin eta teh mangga tuh. Sanes ku lebe sanes ku kepala be ieu sanes kitu nya. Ya. Tuh geus Allah nya. Wa arsalna riyaha Allah anu patos ngutus ariyaha angin lawaqiha keur ngawinkeun pepelakan. Pan korma oge pan aya korma jaluna aya korma bikangna gitu kan tuh ku angin mangga sok tina tangkal naon pan anu ageung teh naon namina teh nya tah dikawin kita kunan ku anginnya mangga ya. Panzalna minas sama'i ma'an lajeng Allah ngalungsurkeun ti langit cai paasqaina kumuhu. Lajeng kami maparin nginum ka maraneh ku eta cai teh teu. Wa ma antum lahu bikhazinin. Kapan lain maraneh anu nyimpenna teu nya. Mangga perhatoskeun kurang sadayana. Tina cai wae mangga. Jadi pamisek teh urang nyangka ka Allah anu awon, Gusti naha pan abdi teh urang Islam nepikeun ka Allah teh nukeun cai di kampung. Naon cenah? Kalapatil baheula mah pan cai teh gampil kitu nya mangga. Nu kadua perhatoskeun nya. Tuh.
Cai anu diturunkeun ku Allah ti langit teh pada dasarna mah tos bersih. Ya. Tadina surat naon tadina surat Al-Furqan ayat 25 dugi ka 20 ayat ka 48 dugi 48 insyaallah kieu walladzi arsala riyaha busyram baina yaday rahmati. Anjeunna Allah anu patos ngurus, anu patos naon teh arsala teh ngutus aryaha angin busyron sebagai kabar gembira. Baina yaday rahmati sateu acan lungsurna rahmat anjeunna maksudna sateu acan lungsurna hujan. Nya. Kapan awan teh ditarik ku naon Pak, Bu? Nya. Ku anginnya. Teuh Allah gitu mangga ya. Lajeng sareng Allah kumaha? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuron. Allah kami ngalungsurkeun cai ti langit anu bersih. Keur naon? Linuhyiya bihi keur ngahirupkeun ku eta cai teh baldatam maitan taneuh atanapi negeri anu kumaha? Anu paeh nya. Wa nusqiyahu oge kami mere nginum ku eta cai teh mimma khalaqna tina perkara anu kami diciptakeun anak aman nya. Boh ingon-ingona wa anasiya katsiron jeung nu loba mah saha? Jelema banget tuh nya. Allah kitu. Kami nu bere nginum saha? Ingon-ingon jeung saha? Tuh wa anasiya nu panglobana mah saha? Jelema we mangga nya. Manusia gitu kan. Mangga ya. Nu kadua, nu katilu ayeuna. Allah nyimpen naon? Nurunkeun cai hujan teras nyimpen di mana? Dina taneuh. Cobi perhatoskeun. Ya. Dina surat Al-Mu'minun ayat 2 ayat ke-18 surah Allah kieu wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Ya. Wa anzalna jeung teman kami wa anzalna jeung kami geus nurunkeun minas sama'i ti langit naon cenah ma'an cai biqadarin tuh. Ya. Kalian kadar tertentu ya. Paaskan nahu maka ku kami disimpen eta cai teh di mana? Dina taneuh mangga. Kemarin kitu ibu-ibu bapak-bapak ningannya. Padahal di walungan aya cai tapi nah hayong nyokot cai tina naon Pak Bu? Sabab naon pain teh tina taneuh mah? Bersih. Bade jeung ti walungan nya. Aya kapungkur mah di walungan teh simkur gejeburan ningannya. Ari ayeuna mah da ngagejebur ge balap jeung nu kumaha. Tuh, ya. Paskan nahu kami menyimpan air tersebut di mana fil ardi wa inna ala dzahabin bihi laqadirun tuh jeung saestuna tuh ala dzahabin keur ngalingeutkeun eta cai teh laqadirun temen ka kawasan ti Allah eta mah mangga Bu Pak mangga pian deui wa inna ala dzahabin bihi jeung teman tuh nya keur ngalingeutkeun eta cai teh laqadirun ieu mah mangopikeun naon katangtosan ti saha ti Allah mangga punten Bapak Ibu sadayana nya anu tadi mah diurang ceuyah cai teh nya gampil milarian cai ayeuna kumaha tesah kusaha tah dileungitkeunana teh tuh wa inna ala dzahabin bihi laqadirun nya Allah nu maha kawasa ngalingeun caina tah kanggo sana painten Bapak Ibu sadayana nya teu malik kitu mangga insyaallah ka ieu nya aya ieu nya bahasan simkuring ngeunaan masalah cai nya aya cai nu asalna tina satuan nya hiji sakitu heula we lah nya ieu can tamat ieu pilih naon teh itu teh tamat ieu teh beres gitu lah jadi pada intina mah urang sadaya nya ulah tugikeun kumaha nyangka anu awan ka saha ka Allah kitu nya lah nah Gusti meuni Gusti teh teuing teuing ka urang kalapat tilu teh ari cai di walungan curcor naha ari cai sumur sarat cek urang mangpunten bade pun lanceuk pun adinya di baru geura cai walungan gede naha ari teu teh kayaan nya ieu painten tah apara'aitumul ma'alladzi tashrabun mangga hangtos urang sadaya kada kumaha atuh ulah nyangka anu awan ka saha teh insyaallah nya nu kahiji tadi naon cenah tadi man sebatkeun teh jahiliyatun fil aqidah kebodohan dalam masalah akidah nu kadua nyangka cangkaan jahiliyah nu katilu Bapak Ibu sadayana
Ini hadisnya panjang gitu nya ieu, karek sakitu ieu. Nu katilu mah sebat tabarujal jahiliyah. Ya, tabarujal jahiliyah. Nu kumaha tabarujal jahiliyah teh? Allah Subhanahu wa taala nimbalan dina Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33 surah Allah kieu. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa itaiz zakah wa atina Allah wa rasulah. Kan kisah Allah. Wa qarna jeung keur paawewe mah caricing atuh di imah. Tuh. Nya. Wa la tabarrajna umat ulah tabaruj. Tabarujal jahiliyatil ula ciga bersolek berhiasna orang-orang jahiliyah. Mangga. Ibu bapak osok kaor ti bumi tara. Bapak ngomong ibu-ibu ieu. Sarasa kumaha? Sareng Allah wa qarna fi buyutikunna. Omat caricing di imah keur awewe mah. Tuh makanya. Naon maksudna? Yen ternyata ibu bapak sadayana kapungkur mah nuju zaman jahiliyah istri teh tidak berharga. Enggak. Nya. Kapungkur mah istri teh naon Pak Bu? Teu hargaan. Mun teh mah sim kuring gaduh pamajikan, sim kuring gaduh istri, tah istri sim kuring teh lamun seuk teh mah sim kuring penek, pun bojo sarua jeung sim kuring hayang nu jangkung. Ah bikeun kos asap gana tah usad pang naonkeun? Bere binih we pun bojo teh gitulah. Hayang jangkung mangga. Kan kitu baheula mah nya. Tuh. Hayang jangkung lah jangkung hayang nu jangkung. Jangkung naon? Jangkung ponok, jangkung naon? Jangkung leutik gitu kan. Dibikeun kan pamajikan teh mangga. Nya. Perlu bibit anu alus cenah kan gitu. Hayang nu montok kapipokeun nu badag awakna gitu. Kan gitu. Hargaan awewe teh harita mah zaman jahiliyah mah. Bersolek, kumaha bersolek teh hartosna aranjeuna berpakaian tapi kumaha nya tuh. Terkadang pan geus eueuh ka era nya. Ciga ayeuna we Bapak Sadana, upami ayeuna aya sebut tabarujal jahiliyah teh kitu nya. Punten. Kapungkur mah pan istri berharga, istri teh jadi naon? Alat naon lah nya. Diperjualbelikeun ari ayeuna aya nu kitu henteu. Sami ayeuna oge nya. Malah ayeuna kan istri-istri ayeuna oge kan geus teu era lamun seuk teh mah lekbong. Naon lekbong teh? Kelek ka tembong. Bupati, naon bupati teh? Buka paha tinggi-tinggi, Sekwilda. Oh, sekitar wilayah dada dibuka-buka mangga. Aya nu kitu henteu. Urang kalapati lu punten ya aya anu sok make kolor di kokolor kajir keluar istri. Aya tanya. Tah eta teh tabarujal jahiliyah, bersolek berhias siga urang jahiliyah, mangga. Ya. Jadi ibu-ibu bapak-bapak punten upami seuk teh kagungan murang kali teh cik atuh. Nya. Ieu mah lain budak make kolor oge kembay bebaskeun we, keluar teh geus teu era deui. Mangga. Ayeuna pan nya cega ayeuna di urang sadana dengannya aya istilah naon painten Pak? Loba kecantikan istrinya marake naon eta teh ningan? Sok. Nya. Rata-rata teh make tank top kan itu ningannya mangga. Nah inilah ternyata saat sekarang ini juga memang tabarujal jahiliyah sudah ada. Tapi teh jahiliyah keneh ayeuna teh kitu kan nya. Ngan jahiliyah modern ayeuna mah kitu nya. Naon-naon Bu? Ayeuna ningan. So, tah nu matak rugi itu orang sadana. Tah Rasul dan Allah telah memberikan kepada kita gambar bahwa ternyata cik atau omat aranjeun teh ulah nurutan ciga urang naon? Jahiliyah. Ayeuna mah berpakaian kitu nya. Tuh so Rasul kumaha ningannya? Sinfani min ahlinar. Aya dua kelompok jalmi di antawis pangeussi neraka. Lam arohuma anu kaula can kungsi ningali maranehan duaan. Ya. Nu kumaha cenah? Nu kahiji nyaeta ya. Kaumun ma'hum syatun ka'adnabil baqari. Hiji kaum ya. Tuh. Anu mana teh ngabogaan pecut ciga buntut naon cenah? Ka'adnabil baqari ciga buntut naon? Baqara teh sapi mangga. Ya. Kumaha maranehanna teh cenah?
yadrabuna bihan nas. Tuh, ku eta pacutna kumaha dipake ningeulan jelema. Aya nu kitu henteu ayeuna? Aya teh nu kitu. Jadi jalma anu ngaboga naon? Pecut da jeung eta pecut teh dipake naon? Ayeuna ge sami, aya Pak, nu kitu nya. Nya enak kan kitu, ciga pemerintahannya anu boga kakawasan, nah ari kalawan politikna kumaha nepikeun ka? Buru-buru kumaha? Nya. Ngumpul ditewak keur manggeus di naon? Denda 50 juta tambah di penjara 4 tahun di. Nah ari kumpul-kumpul maranehanana harenteu nya. Ya. Punten Bapak Ibu Saudara, upami bade divaksin ningannya ribuan jalmi eta pan ngumpul eta tapi nahan teu nya. Enggak, terus ya. Tuh ari kalawan politik mah jebret, tewak, wah penjarakeun gitu kan ya, mangga. Ieu panjang orang sadayana. Inilah seperti itu. Qaumun ma'ahum siyatun kadzabil baqari yadribuna bihan nas tuh. Nu kadua nu kumaha cenah Bapak sadayana anu mau lebat ka surga teh. Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka asnimatil buktil ma'ilah. Tuh. Anu kasiyatun make pakaian mah ngan kumaha ariyatun ipis transparan mangga. Ayeuna aya nu kitu henteu? Seueur jahiliyah sanes pamana kitu. Mangga. Sok tingali ku urang ayeuna ningannya geus teu era kaluar make naon? Pakai legging teh pan katingali pan lekuk-lekukna teh waduh eta awewe. Memang make jilbabna mangan kumaha karetat sami eta oge. Kasiyatun ariyatun mumilatun mah eta gutak gitek gual geol mangga tuh. Nya. Nu mata keur ibu-ibu tong daek naon tah? Nya. Tong baek joget wae dina panggung atuh nya tuh. Mumilatun mailatun mangga tuh. Bu, Pak, iya. Mangga. Hoyong disebut jahiliyah alim. Enggak, iya paling soal Allahnya wa qarana fi buyutikunna wala tabaruzna tabaruj jahiliyah. Omat, janganlah kalian bertabaruz, bersolek seperti orang-orang jahiliyah. Enggak. Kumaha cenah? Tuh. Ya. Ru'usuhunna ka asnimatil buktil mailah. Tuh. Sirahna teh kumaha cenah? Nya. Buukna teh kumaha? Pondok, ya. Tadi naon bae itu pami kitu mah? Teu nganggo jilbab teu dikudung mah teu. Enggak. Ieu painten gambaran ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara kumaha la yajidna rihaha moal ngaras moal ngambeuk nya tah. Enggak, ya. La yadkhulnal jannata mana mau asup ka surga wala yajidna rihaha tuh. Moal deh ngambe seungitna surga oge. Enggak. Tapi sadayana eta nu kadua mana tadi teh nu katilu mana Bu? Tabaruz jahiliyah. Ya. Bersolek berhias siga orang jahiliyah. Patarosanana seueur keneh di kalapati nu kitu henteu? Seueur. Nu kitu teh berarti geus eueuh ka era. Enggak. Ya. Tapi pantennya tuh. Wanisaun kasiyatun istri anu berpakaian ngan kumaha ariyatun taranyang lah make pakaian ngan kumaha nya tadi teh lekbong kelek teh mah make tank top mungkul ari kelek geus teu era mana mending nya ya ana make legging keluar dengannya dina poerbo dengan sakitu keur loba batur oge geus eueuh ka era keluar kitu mah nya pada aya naon cenah poerbo teh dengan oh, pasar naon? Pasar nongeng. Terus apa beli tongengan terus. Ieu tanakumullah. Eta panten kitu nya. Nu kahiji mah teh naon? Jahiliyatun fil aqidah, kebodohan dalam masalah keyakinan, nya atosna aranjeunna maranehanana nyembah kana salianti ya Allah. Anu kadua mah naon tadi teh? Nyangka anu awan ka saha? Ka Allah. Eta termasuk jahiliyah keneh. Nu katilu tabarujal jahiliyah bersolek berhias siga orang jahiliyah. Nu kaopat nu kumaha cenah Bapak Ibu sadayana
Nu kaopat mah nyaeta jahiliyatun fil hukmi, kebodohan dalam masalah hukum. Tapi perhatikan dina Al-Qur'an surat naon tah surat Al-Maidah ayat 50. Apa hukmal jahiliyah tijabgun? Nah hukum jahiliyah anu ku maraneh dipiharap. Tuh. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Jeung hukmun anu mana alungkung saya monggo Allah keur nu yarakin mah mangga. Tuh. Pantesan Bu dugi ayeuna. Nah hukum di Indonesia hukum kumaha ayeuna ye? Saya mata rasul Allah, apa hukmal jahiliyati yabun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Ya. Punten aya hukum di Indonesia kumaha Pak, Bu? Ya. Hukum di Indonesia mah ciga naon tadi teh? Ya. Mata tadi teh saur simkuring nya dina hadis tadi teh nya ningan sinfani min ahlin nar, dua kelompok di antara penghunina neraka. Anu kumaha? Tadi teh kaumun ma'ahum siyatun ka aslimatil bukti nya kalimatil bakhari nya ta ya. Jadi hiji kaum anu ngaboga naon kakawasaanana ngan nalika ayeuna dina masalah hukum anjeunna kumaha condong berat sabelah nya ari kalawan politik buru-buru di kumaha nya mangga. Tapi ayeuna di urang sadayana nya pami digambarkeun di urang mah hukum teh ciga naon di urang mah ciga bedog nya. Ai bedog kumaha Pak Bu? Ari kahanapna sekut, ari kaluhur mintul. Coba ayeuna nya. Kadana kudana ketigana kadana mah. Ketika silet, ari silet kumaha? Kaluhur kanap sami sekut. Ieu mah lain da nya kaluhurna mah ningan gitu mangga ya. Ketika ada orang yang pengikutnya melakukan kesalahan, pannya ayeuna haruna sikunya anu korupsi tah ka mana teu nasibna gitu kan. Ari nu ieu cek keneh karek kitu geus beunang, ieu karek kitu geus beunang. Nah aya nu itu gitu kan. Sarua pada sapartai gitu kan. Teu beunang-beunang wae tapi ka ayeuna duka ka mana tah kitu nya. Mah eta kumpulan. Tapi painten nya itulah yang keempat adalah hukum jahiliyah. Tah nu dihariwangkeun ku saha teh? Hudzaifah ibnu Yaman teh kitu sok sieun ka hiji akidahna ruksak deui umat Islam teh. Nu kadua pergaulan ruksak deui. Nu katilu dina hukum sarua ruksak deui sok sieun teh kitu. Nu kalima nya dina Al-Qur'an surat Al-Fat ayat 2 genep nya ieu mah ngeunaan sebatkeun dengan hamiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Idz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Nah, nalika Allah menanamkan kepada orang-orang kafir dina hate-hate maranehna al-hamiyah, kesombongan. Hamiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Nu kumaha? Alim narima kebenaran. Mangga. Di bejaan kumaha Bapak Ibu sadayana? Da abdi mati babaheula kitu. Ya, di bejaan kita jadi ketika orang tidak mau menerima kebenaran itu disebut dengan naon hamiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Ayat teu panu kitu Pak, di bejaan salah kalaka kumaha amek nya tuh mangga itulah hamiyatal jahiliyah. Tah nu dikhawatirkeun ku sahabat Hudzaifah ibnu Yaman teh sok ingis jeung terjadi yen jahiliyah teh bakal datang deui. Maka tadi sahabat Hudzaifah ibnu Yaman, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'an Allah bihadzal khair. Nya Allah ngalungsurkeun kebaikan ieu maksudna ngalungsurkeun ajaran Islam nu cenah kusaha? Ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu tadina akidah ruksak, dicana kana tauhid. Nya. Anu tadina aya dina masalah sangkaan jahiliyah kumaha? Yakinkeun yen Allah teh bener. Anu ruksak dina masalah akhlak kumaha? Awewe ayeuna kada kumaha? Dipakjuan nya. Dinaonan deui mah? Nya, ditutupan auratna. Kan kitu nya. Dina hukum kumaha? Dipernahkeun hukum ku Allah jeung Rasul. Kesombongan ulah jadi aya dina hate umat Islam kesombongan. Tah nu matak saur sahabat Ibnu Yaman tah abdi mah inggis jeung bisi
eta hal teh kaalaman deui ku abdi. Ya. Tuh, faja'an Allah bihadzal khair. Ya. Lajeng Allah nyumpingkeun ka abdi sadaya ku ieu kasampingna ajan Islam. Lajeng sahabat Hudzaifah ibnu Yaman tumaros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahal ba'da hadzal khair min syarrin?" Tuh. Rasul, nah saparantosna zaman anu pinukus kekasayan ieu engke teh bakal aya zaman anu pinukus kejahatan? Tos sumping Islam anu kumaha zaman Rasul? Sae. Nah engke bakal aya deui zaman anu pinukus kejahatan? So, Rasul kumaha? Naam, kantenan bakal aya engke oge. Ya. Lajeng sahabat Hudzaifah bin Yaman tumaros deui, "Wa hal ba'da dzalika syarri min khair?" Rasul, nah saparatos zaman anu pinuku kajahatan engke bakal aya zaman anu pinuku kahadian deui? Kumaha Rasul? Naam, bener bakal kajadian ngan kumaha cenah? Wa fihi dahonun ngan hanya ka dina eta zaman teh kumaha? Geus pinuku haseup. Mangga. Pinuku naon cenah Bapak Ibu? Dahonun. Ya, ku haseup. Hartosna ajaran Islam anu teh tadina kumaha? Bersih ayeuna kumaha? Punten Pak, lamun seuk teh mah di ruangan ieu tadina herang, caang, bersih, lajeng aya anu ngarokok. Aya naonan? Haseup, kaganggu moal tah panglihatan urang sadayana. Ya, kaganggu Pak. Tuh. Ya. Jika kapungkur pan nya, cai ti mana nama? Ti Gunung Wajagna mah kumaha? Herang, ari kadieuna ka baru kumaha? Hirup kunaon tah? Luka kuling bah naon tah gitu kan. Oh ciruh kan kadieuna mah gitu nya. Tuh, ajar Islam tadi nama herang bersih ti ditu teh nya. Ayeuna tuh wa hal ba'da dzalikal khair min syarrin wa hal ba'da dzalikal syarri min khairin. Nah, sapatos zaman anu pinuh ku kajahatan engke bakal pinuh zaman pinuh ku kahadian. Kumaha Rasul? Nah, bener bakal kajahatan. Ngapi hidahun ngan hanyakal dina eta saat kumaha cenah? Wa fi hidahunun aya haseup. Nya. Lajeng sahabat Hudzaifah ibnu Yaman tumaros ka Rasulullah. Wa ma dakhanuhu. Rasul, naon cenah haseupna teh? Tuh, nya. Rasul kumaha? Naon haseupna teh? Naon nu ngahalanganna teh? Rasul kumaha? Wa ma dakhanuhu. Naon haseupna teh? Wa fihi engke dina eta zaman teh kaumun aya hiji kaum yahduna mereka memberikan petunjuk bi ghairi hadyi bukan dari petunjukku. Mangga. Wa yastanunna bi ghairi sunnati mereka memberikan contoh tetapi bukan dari contoh dariku. Mangga. Depi ayeuna aya Bapak Ibu sadayana anu maparin teh tausiah atau maparin naon teh fatwa tapi sesuai sama Rasul. Aya teh aya. Kamari pan rame ningannya pemerintah rek kumaha cenah? Ya. Kanggo kesejahteraan pemerintah mah cenahnya nepikeun karek dilegalkeun naon? Miras teh ya ningan mah enggak. Punya. Nguping kamari henteu. Ya. Malah rugikeun ka naon teh? Mantan ketua MUI nu janten ayeuna janten naon? Wakil presiden pan kitu nyemet oge kan kalau untuk jatah negara mah mangga cenah naon teh? Koma teh dikumahakeun? Nu haram mah jadi kumaha jadi halal. Pan geus teu bener ieu teh. Mangga. Nya. Ieu painten ayeuna urang sana kaalaman ge. Yahduna bi ghairi hadyi mereka memberikan petunjuk tetapi bukan dari petunjuk saha? Ti Rasul naha ari hormat ti baheula kumaha haram halal. Nah hari ayeuna jadi kumaha meureun namanya? Rek dihalalkeun ningan tuh nya. Nah, nya. Pan teu meunang ngucapkeun salam ka saha teh? Ka orang non muslim teh kari-kari ayeuna kumaha? Tuh kan kitu aya namanya mangga. Nya. Mangga. Pan sarosa kumaha? La tabdaul yahuda wal nasara bisalam. Omat arajan ulah ngucapkeun salam ka saha? Yahudi jeung Nasrani. Ari ayeuna kumaha ayeuna? Ngan kamari si Yakut kumaha tah?
Ngucapkeun naon kamari cenah. Kagama naon bahai ningannya tuh mangga ngucapkan selamat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mangga. Ya. Inilah zaman tos kitu Bu ayeuna kumaha tah. Ya. Nu mata geus ayeuna mah nu nyaritana ge lain orang-orang biasa gitu kan ya. Kalaman teu Pak Ibu ayeuna? Tuh mangga. Kaumun yahduna bi ghairi haji wa yastanuna bi ghairi sunnati. Mereka memberikan petunjuk bukan dari petunjukku, malah memberikan contoh lain contoh ti Nabi. Ya. Terus ada lajeng sahabat Hudzaifah bin Yaman teu maros deui, wa hal ba'da dzalikal khair min syarrin. Rasul, nah sapatos zaman anu pinuh tadi ku haseup teh geus kakotoran teh, engke bakal aya zaman anu pinuh ku kajahatan deui. Kumaha Rasul? Naam, benar bakal kejadian deui. Nya. Kumarina teh saat cenah? Nya. Rasul, ya. Engke mah bakal aya du'atun ala abwabi jahannam man ajabum ilaihi qadapuhu fiha. Mangga. Gini Bapak Ibu sadayana, ya. Engke mah bakal aya du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadapuhu fiha. Tuh, ya. Engke mah bakal aya penyeru-penyeru anu ngajak ka mana? Kana neraka jahannam. Tuh, man ajabahum ilaiha sing saha anu katari kataji kumaranehanana kana eta ajakanana qadapuh piha bakal dialungkeun ka neraka jahannam. Dupi ayeuna aya henteu nu ngajak ka neraka jahannam? Bapak Ibu henteu. Kamari nu rame dengan saha tah? Awewe tah. Nu wanian. Anu aku ingin bertemu dengan saha? Tuh apal ari kabogoh nama kan. Ya, ari penggemar nama. Nikita Mirjani pan nya. Nepikeun ka naon cenah? Kembali abdi masuk ke mana? Ka neraka hayang bukan neraka. Mangga. Tuh. Ayeuna pan ngajak hadinya mangga tuh. Ya. Tah teu beda ti kitu ayeuna teh du'atun ala abwabi jan para penyeru-penyeru ka neraka kana sing anu katarik kumaranehana bakal ngalungkeun ka dinya, mang hoyong ka dinya alim. Mangga. Tuh, ya. Ketika kitu ayeuna pan seueur nya ayeuna mah ya. Bukan hanya itu saja, ya. Tontonan enak kan? Seueur anu ngajak hadinya mangga nya. Ikhwatin rahimakumullah. Lajeng saur sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, qultu ya Rasulullah sifhum lana Rasul. Cik atuh uningakeun ka abi sifhum. Ya, kumaha ciri maranehanana teh? Ya. Sa Rasul hum min jildatina, maraneh teh sarua sakulit jeung urang. Wa yatakallamuna bi alsinatina, maranehna teh nyarita, ciga nyaritana urang sadayana. Mangga. Nya. Qultu lajeng sahabat Hudzaifah bin Yaman teu maros ka Rasulullah. Pama ta'muruni in adrakani dzalika ya Rasulullah. Rasul, kumaha atuh nya parentah salira ka abdi ku pamit mah ayeuna abdi tos ngalaman zaman ciga kitu. Mangga. Nya. Zaman kumaha Bu? Akidah geus ruksak, akhlak geus kumaha? Geus ruksak, hukum geus teu adil. Nya. Lajeng naon deui? Kesombongan sudah merajalela. Para penyeru-penyeru ka mana? Kedah kumaha tu abi Rasul? Pama ta'muruni adzakani dzalika. Rasul, kumaha parentah ti salir kanggo abdi upami teh mah eta zaman teh kaalaman ku abdi. Mangga. Aya solusi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kumaha? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tak kade. Berarti upami kitu mah berjamiah dan berjamaah itu dicontohkeun ku Rasul. Mangga. Nya. Bener Bapak-bapak sadayana, Ibu-ibu sadayana. Nya. Anu lebet anggota persis ieu tong hariwang urang teh dicontohkeun ku Rasul. Mangga. Nya. Bener. Rasul kumaha? Nya. Lamun anjeun geus ningali zaman ciga kitu, nya, geus ruksak akidah, geus ruksak
muamalah geus rusak hukum sebagainya sok atuh kumaha Rasul teh taljamu jama'atal muslimina wa imamahum pegang teguh oleh kalian jamaah al muslimin kumpulan umat-umat Islam wa imamam jeung pamimpina mangga berarti upami kitu mah berorganisasi teh kumaha tuh dianjurkeun ku Rasul ieu teh nya apa sadayana pian deui tentang hariwang Bapak Ibu sadang dapat anggota naon teh dijamin ku Rasul kita emang talzamu jama'atal muslimin pegang teguh kalian jamaah al muslimin tuh kumpul orang-orang Islam ada sebut ngumpul aya pamimpin teu aya nya mangga nya tuh taljamu jama'atal muslim wa imam jeung pamimpin-pamimpina Punten Bapak Ibu sadayana mata sim kuring mah nalika lebet anggota pemuda kapungkur teh katari katajuk hadis ieu lebet anggota kapungkur teh naon sababna oh ningan tuntunan ti Rasul keur urang sadayana bahwa ternyata berjamiah itu dianjurkan oleh Rasul nya mangga urang sakaraos ya talzamu jama'atal muslimina wa imamal naon sebut jamaah teh Bapak Ibu sadayana apa disebut dengan al-jamaah itu? Ya. Jamaah teh nyaeta ya, kayak kieu aya jam'iyah, aya jamaah gitu kan. Upami jam'iyah mah organisasina nya kayak al-jamaah naon gitu kan. Al-jamaah secara bahasa naon atuh? Al-jamaah teh nyaeta al-adadul katsiru minan nas ya. Sakumpulan jami anu seueur ya. Yajma'uha anu ngumpulna teh gorodun wahidun ngagaduhan tujuan anu sami ya ngagaduhan naon tujuan anu sami mata persa istilah kitu kan satu rasa satu suara satu usaha makin naon gorodun wahidun diperhatoskeun ya dina salat berjamaah langsung ngakeun kieu sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isnina darajatan. Ari salat berjamaah teh langkung sae tibatan salat sorangan. Mangga. Ari berjamaah aya naon, Pak, Bu? Aya imam jeung makmum, mangga. Lamun salat sorangan naon atuh? Nya, imam sorangan, makmum sorangan gitu kan. Pan aya imam ayeuna kan salah macana dibenerkeun ku makmum imam poho dibenerkeun ku saha ku makmum mangga pan silih bejaan kan nya mangga tuh nu mata disebut al-jamaah di mana kumpulan orang-orang mangga nya salatul jamaati salat berjamaah teh afdal leuwih hade tibatan salat sorangan mangga nya cuma kitu kang urang sadayana diusahakeun atuh nya salat naon berjamaah mangga kamu ibu-ibu bade di bumi mangga nya kumaha pami ibu-ibu di masjid ya teu mangga sarasul lamun teh mah pamajikan anjeun ka masjid berjamaah tong dicarek gitu kan ngan lamun teh didian ku salaki kunaon entong gitu kan nu kadua perhatikan deui ya perhatikan deui itu berarti upami kitu mah ngumpulna jami'nya jamaah teh nu kadua perhatikan deui kan hadis riwayat sahanya tah yuji'u anil jamaati idza marru ayyusallima ahaduhum ya cukup saurang ti sakelompok jami idza marru upami ngaliwat ka anu sanes ayyusallima ahaduhum ngucapkeun salam ka saurang weh kitu upami teh ibu gerak sareng bapak gerak jalan nya lajeng aya nu calik cingogo diucapkeun salam nya teu kada sadayana teu kedah tapi kusaha sekap ku saurang sok sanajan saeureung wa yujiu anil jamaati jeung cukup ti sakelompok orang ayyaruda ahaduhum ngajawabna ge saurang we cukup mangatuh nya kitu Bu nya Pak ieu ajan Rasul berarti jamaah teh naon ngumpul seueuran kitu nya mangga dikir upami teh mah ibu jeung bapak nuju gerak jalan nya aya we dulur urang teh diucapkeun salam teu kudu sadayana saurang ge cekap
Lamun teh orang keur ngariung kieu di luar yang mengucapkeun naon? Salam. Kayaknya ngajawab sadayana mangga ngan ku saurang kitos cekap. Ayeuna kan dina ieu dengan ayanya dina naon teh? Dina waktu nuju manggungnya para artis dengan di samping teu diselempak. Kakuping mah kakuping yang terkompak. Sekali deui, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kitu nya. Sabaraha kali tah? Anu ngajawab salam bakal asup ka mana? Ka surga. Nu teu ngajawab salam tuh, pada cek geus cukup, mangga. Teu kudu geus we. Geus cumpon. Disebut fardu kifayah teh eta gitu mangga. Berarti kumaha? Berkumpulnya orang. Ya. Dibengket anu punya tujuan yang sama. Mangga sok ibu ningannya gitu punya banyak. Sok tinggal di nunang di rumah ranggungnya. Cepun salam sabaraha kali ningan. Mangga. Sekali deui cenah kitu. Pada Rasul tos cukup gitu. Nu katilu, saya perhataskeun. Saur sahabat Umar bin Khattab, la islama illa bi jama'atin. Teu sampurna ngaku muslim. Ya. Lamun teu berjamaah, wala jama'ata illa bi imamatin. Teu disebut berjamaah lamun teu aya naon? Pamimpin. Wala imamata illa bi taatin. Karena aya pamimpin lamun teu ditaat mah atuh. Tuh. Ya. Behandai. Kumaha Rasul? Saur Umar, teu sampurna seorang mengaku muslim lamun teu berjamaah. Wala jama'ata illa bi imamatin. Tersebut berjamaah lamun eueuh sahana. Pamimpin, ari pamimpinna saha ieu teh? DKM-na saha? Duka. Ya. Wala imamata illa bi taatin. Tersebut imam lamun teu kumaha? Teu ditaat, mangga. Ya. Tuh, pan salat mangpe penyetan imam kan. Datajan salat teh kan ulah dita ku makmum nya ieu. Urang mah lain kan. Makmum heula naon? Qomat heula salah kudu imam heula cicing dihareup. Nya. Imam kumaha? Rusuh supu pakum. Sok beresan saparanjeun. Ieu mah lain di urang mah kumaha ningan. Nya. Imam can kahareup geus qomat di heula. Angga. Tah ieu imam heula cicing di dinya. Kakara imam kumaha? Mereskeun sapna heula. Rusuh supu pakum. Sok beresan ku arin saparanjeun teh. Fa inna taswiyata shaf min tamamis shalah. Saestuna sampurna saf teh tina nanti lurusna saf teh tina kesempurnaan salat. Wasitul imam, jadikeun imam teh di tengah-tengah tuh. Nya. Dan imam teh kudu kumaha, Pak? Bu, cing di tengah-tengah ulah ieu mah imam dihareup di tengah, di dieu ari imamun di mana? Digigir nya barulah gitu kan. Teu pantes. Tah imam mah kudu di tengah-tengah makmum. Nya. Jadi pamit teh anu masbuk ulah di cing belah mana? Cing belah kaen atau belah tapi di mana? Di tengah-tengah dinya. Wasitul imam, jadikeun imam teh di tengah-tengah. Nya. Betul Bapak Ibu sana. Doi kadinya ke atas ente gitu kan. Ya. Jadi ternyata memang dengan anjuran ti Rasulullah SAW bahwa berjamaah itu dianjurkan ku Rasul. Ya. Kaopat, coba perhataskeun, ya. Umat Yahudi Nasrani kabagi kana 72 kelompok. Umat Islam bakal kabagi kana 73 kelompok. Kabehana asup ka surga illa al jamaah. Kajaba al jamaah. Sahal jamaah teh cenah ma'ana alaihi wa ashabi nyata nya tuh perkara anu nya dicanaku Nabi sareng para sahabat. Tah urang mah kedah nyontok ka Nabi. Kumaha cenah Rasul saupami teh mah engke tos teu aya pamimpinnya, tos teu aya kelompok umat Islam anu negakeun kebenaran, kedah kumaha abdi atuh. Nah, tadi mah lamun ningali kondisi kitu sok berjamaah, berjamiah anjeun teh. Mata versi disebutna jamiyah yang berwawasan al-jamiyah mah organisasina al-jamaah mah nyata ma'ana alaihi wa ashabi hayong sesuai sareng tuntunan Nabi sareng para sahabat ruhna eta. Lajeng terakhir 5 menit deui nya Pak Bu. Saur sahabat Hudzaifah ibnul Yaman teh anjeun naroskeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam takun jama'atun wala imamun Rasul. Kumaha lamun seuk teh mah geus eueuh anu berjamaah teh ayeuna mah. Jeung teu aya pamimpin nu tiasa dikumaha?
ditaati kumaha sa Rasul teh. Pak tajil tilkal piroko kullaha, tinggalkeun ku anjeun kelompok-kelompok kitu mah. Nya, sakabehna top tinggalkeun. Lamun teh mah ayeuna kelompok geus teu kumaha? Geus teu daek nanjeurkeun kebenaran. Pak tajil tilkal piroko kullaha walau anta addo bi asli syajaratin hatta yudrika kal mautu. Tuh Rasulnya. Tinggalkeun sakabeh kelompok-kelompok anu kitu mah. Mangga. Sok sanajan anjeun nepikeun ka ngadahar akar-akar tatang kalan. Nya. Hatta yudrika kal mautu nepikeun ka maut. Naon? Menjemput ka anjeun. Nya. Sadayana, ya. Gande, dan saur Rasul lamun teh mah ayeuna geus eueuh jamaah anu tiasa di naon? Dituturkeun pamimpinna geus eueuh nu kumaha? Dituturkeun pami kitu mah sok Pak tajil tilkal firaqo kullah tinggalkeun ku aranjeun kitu mah nya. Mung upami salami keneh masih keneh aya mah atuh sok merapat we kadinya itulah nya urang mah nya. Gande, dan upami teh mah kumaha? Pak, Bu? Masih keneh aya mah kumaha tuh sok atuh urang babarengan di dinya keur naon margi al haqqu bila nidom yaglibu bil batil bin nidom hak yang benar kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan terorganisir pami kitu mangahiji punten nya kamari dengan di dieu ya di Masjid Al Istiqomah hoyong ngayakeun naon cai sibel nya 20 juta teh hese ningan tuh ari bebarengan mah ari ku sorangan Mang Pepen mungkul mah bisa moal teu kitu mah ngabangun masjid punten di Alihwan nya ku nyarira we ku Kang Padli mungkul tah hese atuh mau sanggup upami kitu mah ku sasarengan hayu gitulah nya urang ngaheyeuk sadayana mangga nya sok urang manfaatkeun ku urang sadayana anu gaduh ayeuna naon nya hartana ku hartana abdi mah teu gaduh harta kunaon atuh ku tanagana abdi mah tanaga da leuleus kieu geus teu kuat kitu kan kunaon atuh jik atuh boga pikiran-pikiran gitu kan kunaon atuh nya ku hate ngadoakeun atuh gitu lah nya seueur Bapak Ibu sadayana nya lahan jihad buat kita gitu lah naon ayo urang babarengan ngahijikeun ku urang sadayana ame naon tadi teh nya lamun berjamiah mah berjamaah mah insyaallah nya anu tadina kumaha nya berat sama dipikul ringan sama di anu berat oke lamun kubarengan mah mangga nya kitu pina painten nya tah mangga tadi waktu nakumullah ya kurang sadayana painten ya tadi kahari wang Hudzaifah ibnul Yaman dupina mah painten kaalaman kurang sadayana ayeuna nya mangga ya tuh ayeuna kondisi sapertos kitu mangga kantun kurang bade kumaha Bapak Ibu sadayana ayeuna maka saurasa kumaha taljamu jama'atal muslimin kempelan aya umat sadirinya sok ayakeun kajian-kajiannya ari ngariung mah ciga naon teh ciga nu nguseup pan beda-beda gitu nya tapi nu gapleh pan beda-beda tujuan ge upami kitu mah di masjid tujuan yang sama gorodun wahidun upami tujuan yang satu mangker naon lai kalimatil keur nagakeun agama Allah hayu bebarengan kurang sadayana nya Bapak Ibu sadayana cekap tabu salapan tadi tabu salapan kira tabu 8 kirang saparapat nya jam saparapat ya, alhamdulillah painten sok sanaos sim kuring punten pisan tidak ngadugikeunana sim kuring meda kitu ningan nya lamun geus nyarita teh hese kumaha hese santai deui gitu kan tapi mudah-mudahan tiasa kapetik hasilna ka ala buahna kataruk pucukna kagalibeutina kanggo naon kanggo bekeun urang sadayana dina hirup tumbuh di alam dunia sangkan engke nalika mulang ka Allah Subhanahu wa taala pinanggiri jeung kabagian di pasian naon surga ku Allah Subhanahu wa taala tiasa ayeuna urang sana ngigelan zaman anu geus rusak kitu sanes naon teh sanes ngilu kabawa ku zaman tapi naon tiasa ngigelan zaman ulah kabawakeun ku zaman geus edan ngilu edan entong ngigelan zaman ku urang sadayana nya ihwate manapun cekap sakitu langkung saur bahe carek bobosa panoncarang sapakan hapunten tina sagala kakiranganna mudah manfaatna kurang pungkas bae ku ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.